teh manuk lah nya, amun manuk tembaknya kuing. Lega. Iya, teh manuk tuh bunang di kuing dasar doang. Aduh. Aduh. Saya nu maledog aing, pas dangder doang. Pingeun nah pas dangder. Wah, saha ieu nya maledog aing, selidiki ku yang jalmana. Aduh, wah kadoang nama menang jelema ieu dan menang manuk. Mana ieu jalma anu maledog aing? Tadi mah aya suarana. Ih, dia sendalna. Coba. Ih, dia bos. Ih, jadi aduh. Jadi ya bos nepel aing. Aduh, hampura aing ge nya tadi aing keur nembak manuk. Aduh, dia bos. Geus mau segera turun. Aduh, aing kapleset. Dia bos, nu ada sing nganjogna. Oge aing hampura. Aduh. Makanan nu ada ge bos. Geus aing muji numpang. Kedu urang ulun heula capeknya. Oh bos. Buh ieu aing aslina mau gabung jeung orok ieu berhubung aing hayang boga ilmu bae. Udan bos, ogah ka ditu. Sebenarnya mah ieu orok beda aliran ilmu jeung urang. Oh, Ilmu jeung urang ka ditu bae. yuk. Bos. Hujan dia, bos. Urang dulu yuk ke saung. Ayo. Bari urang nangguan hujan raat mendingan urang tapa bae. Ayo. Sigana ngasih jual ya. Aku yang sabar lah. Mang nama iyo orang boga ilmu lain ya. Ayo kudu berbeda ya kena orang. Geus mejaing, lumpang belah. Ada suara nanggu. Tuh si Gana, bos tuh anu jelema nu labuh. Urang tengkeun bae yuk. Yuk. Tunggu. Dia olah kelumpat. Kenaon dia di dia?
Ke aing kerenangan kayu. Tuh bener dia. Oh, kek, lain dia nggak gabung karena padepokan macan. Oh sih, muju dia ulah ikut campur urusan aing. Ih dia bejakeun dia ku aing kana bos. Ih dia ulah macam-macam kana aing, matak dihajar dia ku aing. Ih dia emang nandek naon. Ih dia hajar ku aing. Ih dia laporkeun dia ku aing kana bos. Mai bos, dia ardi babeja karena amar. Oh iya nya, bisa dikeluarkan orang di padepokan macan. Geus muji bos lah sieun, jak bos ge boga ilmu. Atuh iya nya. Kebun aing luas ya. Lumayan kok yang dijual mah. Di, udah lompat ngusung amat. Aing tadi dihajar ku si Juan. Dihajar kunon dia. Eta ieu aing inti korok ilmu. Ngilmu naon? Tugu doang nama orok pada ilmu ya jeung urang. Noh ada dia coba urang saperkeun. Kapok-kapoknya kenapa depokan macan? Dia ulah buruk sangka heula kan aing. Emang si Ardi babeja naon kana dia? Jatuh si Ardi bebeja kan aing ditonjok. Ih dia ieu ngeyel, puji aing teu kuna naon. Dia hayang nanaon. Ada dia. Mangkana ada orang macam-macam karena anggota aing. Ini teh mabul dia. Cenah dia bos boga ilmu. Maknya eleh ku putra. Pugu ilmu aing mah skill on off. Payah dia bos. Gusti mana nya dia? Itu tadi aing ngajar Juan aing ngajar si Ardi. Oh. Brengsek dong eta orok teu kapok-kapok. Teu ngajak-ngajak aing. Eta orok omong kenon ya. Wih dahareunnya ngen taing. Bos, eta si bos. Awan kana dahareun mah ngadeng bae. Hola aing jelema. Dia si bos nyaring. Hola emang aing babae nyaring. Ih, eta si bos lainna tadi mah keur tapa. Lapar aing. Geus bejeput tadi dia aya non ya gandeng amat. Henteu bos ada aing geus ngajar si Juan. Eta orok teh kapok-kapok ya kana aing. Geus muji hayu urang kunghalkeun orok. Geus muji urang bere pelajaran deui. Setuju bos. Keke bos, soalnya tadi geus tonjok aing. Tapi yang kita subuh sih, geus hayu urang saperkeun bae. Brengsek dong eta orok. Itu tuh. Wih, ya tuh orang bagus nak makan. Kalian be yuk.
Aing. Wiro, geus beujeuh urang kabur bae. Kunaon? Udang. Non, Bos. Kunon ieu Bos, lengan aing jeung dia di talian. Tinggal ho aing ge, peujuh. Sigana mah korok ieu di jahilan. Bu, eta orok brengsek doang. Geus mejel Bos, urang laan. Woi dia rok brengsek doang dia narian aing. Rok tuh, lompat. Udah kan itu? Yuk. Woi kalah. Tungguan. Stop. Kunaon rok? Kadi ngalunjak doang dia kan aing. Jangan lupa.